Pada bela, pada cinta, milih hiji kumaha itu jadi kuring nurayungan. Cak, Popi gaduh kenalan anyar tahu. Namina Ajoni. Lucu, lincah, luwes, manja deui. Ih, ai Popi kumaha? Aya pantos gaduh aruri. Aruri mah kitu. Dewasa pisan, asal lieur ka Popina, Cak. Lieur kunaon, Pop? Geus alus aruri dewasa, nya ka maneh. Sayang kaneng Silpi. Aruri mah karakter buat calon suami, bukan calon pacar, Cak. Pop, maneh sehat? Nah, habet narus Popi sehat. Di situ sehat. Paur euy, moal waras deui. Ih, ari maneh. Puguh Popi teh keur kasmaran deui. Asa ngarasa ABG deui, Cak. Yakin ABG? Maksudna anak baru gelo. Cik mikir atuh, Pop. Maneh tetes 20 tahun. Wayah tahu. Wayah naon, Cak? Naros teh nikah we jeung nikah. Dapan resep ari nyindir can nikah teh. Resep si resep. Teu apal maneh mah, Cak. Sahanyaho eusi hatena sedih. Sahanyaho oge eusi hatena keur kesel. Ya tuh maaf. Ih, Ica. Naha sih? Sugan akuna katingali tos kolot pisan. Teu bosen-bosen sugan. Apel wae. Neng tos bosan sugan ka. Mending nyarios sanes. Tiba tanya cingkeun. Ari gaduh salah naon sih ka Neng? Teu aya nu salah. Cuma Popi hoyong nyalira. Maksudna Neng hoyong tosan. Sanes. Terasa tuh anak kedah kumaha. Neng teh teu bisa dikekang we kieu. Neng, mah pantu rumah sang Kang Neng ieu. Teras Neng teh pantunangan Wajar sanes Neng pamiha ngabatasan naon anu kudah Neng dilakukeun. Komo jaluran teu hade. Nembe tunangan kumaha mun tos janten salaki. Neng asa hilang kabebasan. Bebas dalam hal naon Neng? Loba, manya kudu disebutan hiji-hiji. Meureun eta mah perasaan Neng wae. Sanes perasaan Neng wae, tapi kalakuan nu bikin Neng bingung. Oh. Nyantos sok ayeuna Neng kumaha? Hoyong tos teh hoyong lajeng? Sok nyarios ka ayeuna.
Hai Neng, nuju naon di dia? Aa, kernaon di dia? Iseng wae Neng, lewat. Bade ka mana? Milarian kepastian atuh Neng. Kepastian ti saha? Oh, emang Aa tes gaduh ka Bobo? Kan iya, calonnya panggil Neng AA. Jadi, kemana Neng? Kumaha naon deui ieu teh A? Mau enggak? Jadi ibu dari anak-anak AA nu kasep kieu teh Neng. Hah? Emangna A duda? Maksudnya calon ibu buat anak-anak kita tuh Neng. Ih, gemes. Pacaran aja belum, udah mikir ke situ. Gemes. Ayo atuh pulang. Mbak. Yon, kayak derhe mikiran si Popi. Kunaon gitu nginjem can bayar-bayar. Kamari carita, boga kenangan anyar. Maknya, Asep, tajir tuh. Maneh makan kitu we mikirna. Ah, dah gitu lain. Mun teu kasep, mal resep. Mun teu tajir, kudu mikir. Atuh kudu nipa kana diri. Karunya kalian Cik Ica anu hirupna biasa-biasa wae kumaha. Ih, kok malah curhat Awing? Duda maneh mah kalau terkadinya obrolan. Ya cowok zaman ayeuna, mun teu kasep, mun teu tajir, hese menang awewe ca. Dan sakabeh awewe kitu. Termasuk maneh gitu. Ih, kudu boga prinsip atuh Yon, dunia mah mau dibawa. Ih, manis serem ca ngebahasna. Heureuy nyaho Yona teh. Udah tipikal awewe siga maneh Yon. Setiap lalaki nilai kabeh awewe. Bahwa awewe cuma ninggal rupa sareng dunia wae. Ica heureuy ih ya Allah. Ya kumaha nasib lalaki anu sederhana. Anu masih kuat kana kanyaah, anu satia, anu sae kana agemanana. Teu kasep teu nanaon, nu pentingnya teu tajir oge teu nanaon, nu penting geupal usaha. Wing, si Ruri Kandi, geus 2 poe teka tempat-tempat tuh. Biasa meren, galau ku si Popi. Si Ruri mah belum mau, buah kabogoh teh. Galau bae. Jah teuing. Aing mun boga awewe siga kitu mah, geus ku aing putuskeun. Heueuh nya. Mana geus tunangan, Pan? Si Ruri mah onting ku lope, bucin pisan. Ari maneh geus buah kabogoh can, Wing? Acan mang, heuy. Jomblo keneh. Geura atuh kawin. Jika kieu teh. Neng. Kah, kunaon Kang? Pangdamelkeun ci kopi, Kang Gejang Awing yeuh. Nuhun Kang, kedap. Tuh, geus boga pamajikan mah. Hayang ngopi ge, tinggal ngode bae, Wing. Ah, si Mang. Eta pamajikan apa pembantu? Disuruh-suruh baik itu. Pamajikan atuh, Wing. Geus tugasna nyadiaan mah. Ah, si Mang. Pira aku nyain kopi WG kudu disadiaan. Hari nu kira-kira kagawen mah. Tong tuh tah tuh. Jeh, maneh. Kawin ge encan, siga nu apal we nu rumah tangga. Mangga Jang Awing, kopina dileueut. Mohon teh Isa. Teh daekan ih. Dan we ngopi mah kadi seduh nyalira ku Kang Karding. Wios atuh nyeduh si kopi wungkul Kang De Awing. Mangga atuh dileueut. Jeh, si Awing mah campleng. Hai, nya Mang hampura. Kateh bermios heula nya. Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, brother aing. Aing non ya, mon. Kai.
Aing kehujanan euy, numpang kiwa. Atuh sok. Masuk, silakan masuk. Dar, kumaha jualan cangkrik? Laku teh ya? Liar corona kieu mah usaha kana naonnya, Jon? Aing nanya kasih lemon, ngajawabnya aneh. Keder Jon. Tadi dibawa ke sekolah, jangkrikna lalu pasan. Dibukaan ku barudak. Atulah ngejangkrik, Bos. Ngojek bon naon dewek teh? Kapan loba pagawean teh? Iya, Jon. Ente nya kemotorna ka aneh. Siap lah mingguan. Kai, aing nanya kasih lemon, nu ngajawab dewek deui. Heuh, paling itu aya aing. Nah, ngobrol teh jeung si Lemon deui, blemo. Oke, Kai. Jangan emosi. Tahan. Ngopi Kai, ngopi. Ayo nu geus menang awe anyar yeuh. Sa, si Joni. Bawa tulin ka dieu, Jon. Santuy. Masih tahap proses, Dar. Korek diobrolkeun. Geus ngechat bae deui. Kangen kain, Dar. Nah jadi si Joni mah. Tuh. Corona ge, angger we bobogohan mah. Tergantung banget sih, Dar. Tong nyarwakeun diri sorangan jeung batur atuh mon, tarimakeun we kaayaan. Naon nu kudu ditarimakeun? Ku eueuh. Arinya nih, ayeuna aya di diri saudur sehat teh. Adatna atuh Kai. Gering mah leta ge pararait. Tah maksud aing teh, nyana sehat ge kuduna mah bersyukur. Kai, aing poho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si gelis tetehna aya? Ieu, agak duh rezeki sakedik kanggo Neng. Naonnya Mbak kalebet. Iya. Assalamualaikum. Kamu mana-mana. Aya mah tenang ya. Kalau resan gaduh rezeki sakedik kanggo Atur nuhunnya. Kitu Sugan, cara ngaluluhkeun A. Popi, asopan maneh. Geus bager aruri ka emak jeung ka Neng Silpi, masihan amplop. Mak, cinta Popi mah nggak bisa dibeli pakai uang. Emang rek madang tinggi bisa hirup teu make duit. Lain kitu Mak, Popi oge bisa yang nganyalira. Popi dengekeun maneh. Aruri teh tunangan maneh. Wajar lamun mereka masak itu sakit teh. Mbak atuh ribut bae, mun pamit mah balik ka kantor. entos mah wiyos. Punten pisan upami ka dieu ngintun ngadamel kaributan wae. Itu mah permios wae. Assalamualaikum. Popi, sakali deui maneh kos kitu. Awas maneh. Hah. Kunaon, Neng? Asem kitu atuh mukana. Beliin es krim ya. Tekedah A, Neng lagi temut nanaon. Cerita ke AA tentang naon emang? Neng belum bisa cerita A. Ya udah, jangan cemburut atuh. Ngebodor atuh, biar Nengnya senyum. Tapi Neng tahu nggak? Cemburut wae ge, AA teresep ningalina. Apalagi senyum, tambah meleleh hati aneh. Mocor, juga pancuran Curug Landung. Ngabodor A, sanes ngagombal.
tuh bisa ngabodor atuh Neng. Iya, lihat wajah Aa oge, Neng teh pengen ketawa. Mana nu kudu dipilih, anu itunya anu ieu dede, nu itu lungguh, nu ieu